Dia boga rokok teh. Ih, teu aing teh boga rokok puguh. Kudu kumaha nya, urang kudu bisa ngarokok ieu. Hasil sungut. Karuhan aing ngarangan boga duit mah. Tapi aing boga si ide mah. Naon tah? Naon be urang nyen begeletokan ke kujuk urang jual ke budak leutik. Kan lumayan. Tah itu. Ayo. Nah, ieu awi rada bagus ya. Coba tuar ge ku ya. Oh, nggak siap keluar kowe. Aing ngomong di dinya. Daguan hidungnya. Itu masak nanaon tak? Itu orang kesal be. Ayo jangan ayo. Oh, di mana una naon ja? Ngarani deui ya, naon sih? Belut yang masak ieu mah. Ayo ah. Nah, di deui ya pas ya. Kalau belut bae urang. Mau belut. Ayo. Di didinya mah. Udah ah. Bantuin lagi saya lagi dia. Lihat-lihat teuing isi dah kayak ngarokok ge kuku saseleh heula aing mah. Mau golok bente, ieu teh niat mah kabeh ge. Sekarang yang lama sih, makan nonton luar ya. Buku aing mah bedog. Aing make silet. Ya pokoknya tadi ya, awi gede kieu dong ge. Arang yang lama sih warna. Ya, catakannya ada ya. Tuh. Iya, oh, coba aing ngajajal. Iya aja mau bari. Oh, saya orang baik lah. Bukan kepanggil juragan di jalan. Kemarin jadi gaji pan orang. Ayo itu juragan lain. Mana? Nah, beneran ayo. Kita jadi gaji kemarin. Ayo ah. Bos, ayo. Jangan di mana udah naon? Udah naon? Gaji. Oh, gaji sih ya. Cak enek kan tadi peng transfer coba duluan kali itu coba ke. Udah. Cak enek tadi aing geus transfer sih ya. Geus gaji kan. Oh, jajan cekolan itu. Oh, jajan itu. Oh, cak enek tadi geus transfer tadi. Oh, gimana buah gerak, sekarang sudah gaji baik, kira-kira anak untuk kuliah begitu. Lah, Papi kemana ya? Udah 2 hari cariin gak ada. Di rumah juga gak ada. Pi. hari aing tadi nek naon ya? Lah, kemana be? Sal nyampe be lah. Beneran mau kemana nih? Mau cari papi nih belum ketemu. Ayo mau dibenerin. Atuh. Nganterin itu ya? Oh, Oh, boleh deh. yaudah yuk. Ini si Adi jeung saha itu cewek bule amat tuh. Pokoknya di nyawa aing eta mah anyar rasana. Coba ayo. Ayo. Itu di mana dia? Deh itu saha deh. Tanya wae di mana? Saha itu coba. Neng sana. Di nenek. Mau percaya aing tuh kabonggo. Asa teu percaya aing. Tanya bae tah. Si Ade mah nyemunang nu kos ieu. Oh, jeung mal mungkin aing. Ngeulin lagi itu percaya aing. Ieu mah teu pantes deh, pantes aja jeung aing. Ih, buka aing ieu mah. Ih, jeung aing lah deh lah. Geus sesuatu paling buat jeung aing. Ih, naon deui sia? Aing kantorkeun ka bapana. Woi. Emang saya nganterkeun bapana. Oh, Emang bapana saha? rahasia tah mah kayaknya saya nyaho lah. Main rahasia-rahasiaan. Kepo aing tuturkeun. Kamu saya nyaho kuari mah bisa kaget. Geus kebae. Teu jadi nyen tokan tuturkeun euy. Ih, terus wae dia. Itu kopi kamu. Oh iya, anterin yuk. Kamu lah, aku izin kamu aja sono. Saya sama aing bau, woi. Aing nyium plastik. Oh, aing ge. Udah kamu aja sono. Aku izin. Bisa aing tayang aing geus putih jemput.
gara-gara kamari pan orang kasus di gejek si juragan. Asya bego, dia nyumput di. Emang aya kasus naon? Nah, bahaya sih ya. Kamari ngajual kebonyana. Bahaya amat anjing. Siap lah. Papi. Saha itu nya asa kenal lain. Sahanya. Papi. Ih, anak aing. Nah. Kayak kisah ta juragan. Syukur tah karena teh kebo. Anu mah suwe bae hirupna. Kamari kurang tipunya. Buset. Ya ieu mah teh kebo. Hangit banget aing. Wallah. Papi kenapa? Ayo bangun. Ayo. Papi kotor nih bajunya. Iya. Lu pulang lah. Ganti baju sana. Kabur. Wah, siap Mas ya. Wah, ini lu lompat. Igo, siap lompat. Duh, kasus gede ieu dah. Oh iya mau bahaya mah di tangan orang ku juragan. Aruhan, kuwi mah teh iluan ieu lah. Udah amat lah. Si tadi kumaha nih lu lompat. Iya, atuh aing teh nyaona naon. Di tangan saya ku juragan mah. Aing balik-balik lah. Kuwi aing cieun, sorangan bae anterkeun atuh ayu tah. Nu kadinya bae tah ayo. Bodoh lah ini rek balik. Aing balik lah. Kumaha neng kuliah di itu? Betah henteu? Betah lah Pak, kan enak di sana. Lain bising teh betah ku bapak tapi pindah ke Amerika gitu. Boleh tuh Pak. Boleh. Ntar pindahin ke Amerika aja ya. Oke. Mang eta saha geulis amat. Anak aing naon sih ya? Boleh atuh. Iya, lu tuh hanya anak boga naon sih ya? Bapak sih kemarin ngajual kebok aing. Hanya anak aing, kaparaban mau aku sih ya. Ayo, Neng, baca dong mah. Kumacara lah kudu beunang eta. Ngajual naon ke lah, kudu beunang bae eta. Balik yuk. Gedeng lah. Gedeng di. Karena ke Jember aha. Opat balgene. Masalahna juragan sekali kan ieu kapanggih keur pendak di jalan urang mah. Nya oh iya. Lat itu meureun juragan mah. Birakulah lat ieu. Baiklah, mana karunya tah. Ikut bae. Lat ayo. Ayo, Saya baik, mana tuh? Diri saing. Baik. Nah, nang di kue cek mana sih ya? Aing sia, aya bae di bawah mana ge. Nyo aing sieun. Neng, maaf nengnya, maaf. Tolongan aing saja. Tolongan karunya sia. Tolongan aing sih kemana meureun? Aing. Wah, sia. Ayo. Aduh kaki. Waduh, balas ya. Anak aing tolongan ya. Ih, lupa doi, lupa. Bangsat sia. Kata dong aing jebulkeun sia. Duh, kasihan. Ayo Pi kita pulang. Ayo, sebalik lah. Bangsat ibu dak. Payung modar kau mah. Mau beran ampun gue. Putuskan bae kita si Anis. Di sana nongkrong. Halo. Yang capek putus bayarnya. Hah? Naon? Putus? Chan. Kalian. Ayo, Neng. Wih, tadi saya nganterkeun ka bapakna. Oh. Bapakna saya bang. Ngomongna. Chan. Ayo juragan lain. Itu kopi kamu. Chan. Aing nolong aja heula teh kok diangkat ya. Ini tak kudu make action ya. Hei,
Kunaon? Gak. Oh, apa?